Ya anu nagih ngetok assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak punten ieu tos 2 sasi teu mayar. Har. Tersendat lah maksudnya dengan kredit. Tersendat. Ongkos ganti Sana naon? besar. Tiang. Ngadoa atau ngadua ya? Kilo aja lain ngadua. Kompor ge ulah. Ulah oh ayo tuh bos. Ya kenyataan di lapangan, bahasa di perusahaan eta gitu kan gitu. Jadi karakter-karakter orang teh kapanggihnya. Aya nu bener-bener butuh. Aya nu bener-bener tapi nya maksudna manusia teh cih batur menerkeun kenteng urang ge hayang menerkeun kenteng. Bener. Batur masang kanopi, hayang masang kanopi. Padahal can butuh-butuh teuing gitu kan. Batur kawin hayang deui. Aya maneh eta mah. Menteu. Ade. Balbadinya tah. Batur disunatan hayang sunatan deui. Ieu pan karek disunatan. Tah sunatan extension. Ya maksudna ai masalah eta mah nya balik deui ka pribadi gitu kan. Urang tak apal orang-orang teh emang bener-bener butuh atau henteu. Cuman tak ayeuna nu rada kudu selektif teh karunya. Ayeuna teh aya nu namana BI checking. Eta teh kan sistem anu global gitu maksudnya teh di tahun sabaraha urang ada kerjasama dengan bank lebih utamanya kredit eta teh pasti muncul. Tah matak aduh omat data diri teh ulah sagawayah ditumbat tambut. Wah eta kaalaman ku urang tah. Oh bahaya tah. Jol set teu nyaona naon. Jol anu nagih ngetok assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak punten ieu tos 2 sasi teu mayar. Har ira teuing gitu seumur hirup gitu tah. Ade eta teh. Nik nomor nik kita tadi. Aduh eta bahaya. Maksudna teh nya lebih hati-hati karena sekarang sistem tuh lebih canggih, lebih canggih dek di daerah manapun karena si KTP sendiri sudah iktp kan, tinggal masukin nama, tanggal lahir, nik wah muncul ting langsung. Tak maksudnya teh siuga panci can dibayar. Nah, eta teh tadina orang teu butuh terus magol teh naon sih? Kadang-kadang babasan eta. Lain magol teh naon sih? Nya magol. Tersendat lah maksudnya dengan kredit. Tersendat. Nya teu bisa bayar kredit beberapa bulan. Tah, ke pas di saat orang butuh bener-bener butuh karena orang boga catatan hitam di BI checking eta. Duh rodat pisan. Tapi aya oge bro, tah nya eta gitu anu tadi ngomong-ngomongkeun masalah nama. Justru aya oge istilahna anu mikeun nama jadi atas nama lah. Tah, nya atas nama bener orang pernah ngadang. Tiba-tiba istilah nama. Karena ngaran orang boga kasus, istilah orang nginjem ngaran teh. Mun teh eta nu majuna, kalau mah urang dibayar. Diiming-imingi gocap teh di buruhan nya. Tapi ngaran ruksak. Pokona engke we 10% Yes. Semua benar ya teman. Aya loba. Jauh luncat weh. Urang oge pengalaman di nu sariungan. Aya we nu kitu. Kepanggih nate tiba-tiba pas rudet, pas magol. Karek manehna ngomong ada ti mimiti mah. Betul, tidak ada yang atas nama. Betul, ada hayang cai. Tempo teu bisa mayarna. Cuci mayar. tangan teh duka da si itu. Da abi mah cenah tanggo. Tah, kadi itu teh saha gitu dari urang. Datana ibu, bapak gitu kan. Eta bahaya teh zaman jadi istilah namanya lamun misalkan kumaniat sih gitu. Lamun baik. misalkan ada kerja sama seperti itu ya kerja sama anu misalkan anu sehat lah karena memang mau entah itu mau kosipa atau petugas lembaga manapun ada maranehna ge sarua tuh ditarekeun gitu kan. Nya, da target Manehna ge ditarekeun kumaha pertanggungjawabanna curcol atas pencairan ieu teh bisa dipertanggungjawabkeun teh urang teh ka kantor ka atasan kanu gaduh modal gitu. Jadi ieu pindah kantor mah teu nyaho si A si B si C si teh nyahona nya kertas we jeung misalkan teh urang nu nying hareupan sebagai karyawan. Analisisnya nyurvei ta tempo dah sebenarnya anu ditekan mah nya orang-orang di lapangan marketing surveyor aduh asli istilah nama lah
kahijinya sok we cing saremanget lah gitunya ku zaman aya namanya petugas teh nya cing saremanget cing yakin lah gitu. Memang beda sih situasina di tahun kamari jeung tahun ayeuna teh memang keur goyang pisan. Goyang pisan ekonomi urang teh gitu kan. Ekonomi finance istilahna di urang lah gitu. Tapi ulah pola pikir positif maksudna teh ulah pondok lengkah gitu. Ulah nyokot jalan pintas lah ibarat nama gitu. Kalau maksudna teh da lain urang hungkul geuning da sararea. Wah kabeh teh Arab. Kabeh ribu. Mun urang hungkul karek urang rungsing gitu. Gitu. Jadi ayeuna mah urang teh kudu memprioritaskan mana nu butuh, mana nu kahayang. Lamun modal kahayang mah ripu. Mau beres. Jeung rudet teh menang gaji teh lain teu disyukuri. Kan aya babasana bahasa Indonesia ge. Besar pasak daripada tiang. Geus ganti. Asana naon? Besar Tiang. Aing power ieu mah aing parenu ngomen geus skip. Aduh. Besar tiang daripada ubin gitu. Lah. Nya maksudna teh balik deui karena kunaon sih da kosipa teh nyaeta manehna nu tadina tapana naon gitu nya nu boga modal teh ternyata aya nu info gitu. Sebenarnya tiba kieu misalkan Pak, Bapak gaduh modal ti istri. Oh gaduh, emang kunaon gitu? Nya manawi we abi teh senyelang heula. Awana kan gitu. Nu tadina sok atuh mangga. Manis kata-kata nanti gitu. Manis. Terus anu naon sih? Anu nyeun kesepakatan teh nu nginjem oge. Geus Pak wabi langkungan. Kan pasti tidinya aya timbul pikiran, oh ternyata nginjemkeun duit pribadi oge saukur KTP urang menang leuwih gitu kan. Tah tidinya pada mah cilaka. Cek pada cilaka. Jadi aya nama nu boga duit misalkan kalau sifatnya nu boga duit. Geus we. Misalkan ka anak buah lah, tetangga atau saha. Sok saha nu butuh duit. Modal KTP gua sok ka urang. Nya tah kitu. Gitu di awal gitu. Tapi orang mah harita main modal sih. Lain kitu sih urang mah carita mah harita teh. Karunya euy. Jadi ya babaturan main teh butuh duit. Singkat ceritana butuh duit lah, tuh caritakeun jeung naon mah. Make ngaran urang nya sok, da jelemana bener gitu nya. Jelemana bener sok, kurang teh sabulan 2 bulan dibayaran. 3 bulan rada hese, 4 bulan rada hese. Bila kalilaan temayan urang nu katempuhan nya atuh da atas nama didinya dibayar we sa motoreun second wa lebar Gitu. jalanan geus kitu lah maksudna. Nya maksudna bae eta mah pengalaman hirup gitu. Sangkan orang teh ka hareupna lebih selektif, lebih hati-hati. Meskipun jeung babaturan nya maksudna aduh masalah nu karitu masalah duit mah sensitif euy. Dulur jadi batur. Ku zaman ayeuna mah urang teh kudu aya rasa curiga. Betul. Lain kumaha gitu nya. Lain curiga meureun waspada. Waspada. Maksudna teh karena memang istilah nama karena situasinya. Ya. Karena kan orang teh kebawa ku situasi ku ayeuna anu kieu gitu. Jadi orang teh kudu waspada gitu. Bokan usaha ka saha oge gitu. Karena naon da urang pribadi oge butuh pengamanan. Ya, bisi engke jangka ka hareupan urang teh teu apal kumaha. Amit-amit nya. Amit gitu. Cuman nya urang teh nya eta kudu rajin menabung. Nah, gitu. Nya dina henteu nabung oge lah gitu maksudna teh cing. Nah, loba duit. Ya maksudna teh. Ceng hijau mana. Ya maksudna inti namanya balik di kanu tadi masalah data diri gitu kan. Jika KTP, SIM dan lain sebagainya. Maksudna yang lebih jangan orang pribadi mah lebih hati-hati lah karena orang ge pasti bawa pangabutuh kan kareupna kan amit-amitna kumaha gitu kan pangabutuh cita-cita jeung naon lah gitu kan loba gitu nya intina mah ieu mah sharing masalah perkreditan nu ku urang geus pernah kaalaman gitu nya maksudnya nya mudah-mudahan baraya di luar maksudnya teh lebihnya berhati-hati ya, gitu. Lebih selektif, lebih waspada maksudnya misalkan ieu mah da CS urang, ieu mah da dulur urang nya. Cuman nya sebisa mungkin mah ada hitam di atas putih lah. Ya. Pribadi gitu kan.
sanes teu percanten, sanes teu nganggap dulur, sanes teu nganggap baraya. Cuman nyata bisi efekna ka hareup urang tak apalna naon jual ayana naon gitu kan. Eta hungkul sih. Soalnya loba kejadian gitu kan. Nya ieu mah nya pengalaman pribadi. Iya, pengalaman karena pribadi. berhubung saya pribadi terjun di bidangnya gitu Ya, harita. Gitu. Jadi apa situasional di Apa lapangan teh kumaha, karakterna kumaha gitu kan. Jeung lain maksudna udah nge-expose atau kumaha. Henteu. Cuman ini mah sharing pengalaman itu. Bisi nota apa jadi apa. Bisi majarkeun, mana mah teu ngarasakeun cenah anu. Urang teh butuh beas gitu kan. Ini mah hanya sekedar sharing gitu. Sharing teh pengalaman orang geus pernah gitu kan. Ya mudah-mudahan dina obrolan ieu di para wargi didinya kan tiasa ngomen aya solusi nu lain kedah. Bisa aya saran gitu nya. Mang gitu urang mah kieu gitu nya fungsina ieu kan tulis di handap gitu kan. Jadi urang teh apal gitu. Bahwa henteu gitu oge gitu kan, bahwa bisa kieu solusina bisa gitu kan. Di luaran selain urang tiluan teh aya nu mengalami teh kieu gitu kan. Gitu. Tah inti namanya gitulah. Lebih berhati-hati, lebih waspada lah gitu nya. Sanes ngaulah-ulah kredit da kumaha atuh zaman kieu. Memang Kan babasan oge lamun kredit urang mah boga. Tah. Gitu. Jadi maksudna teh Dari membantu oge. Cuman ya urang kudu bener, kudu mengikuti aturan. Ya, sesuai kemampuan segala. Betul. Dan di garis bawah teh anu tadi bukan pendapatan atau gaji yang tidak cukup. Tapi gaya hidup yang merubah ini gitu kan menjadi urang kieu teh jadi kieu. Mata ulah tanggah teuing cekolot baheula mah bisa tijalikeun gitu kan. Tunggul teuing ge ulah. Tunggul teuing biasa. Bisi naon? Ya. Mun tunggul teh Bisi pegel we bisi danggor. Saya ngelayangan tanggal teuing terus nyoe ti kotok. Ulah ditanya keun antep nya keur usaha gitu. Ya intina mah lah gitulah nya balik deui kana tadi sing sararehat sing saremanget saja ya. Di zaman aya nama sing sarehat. Silih doakeun. Intina mah sehat da maksudna nya orang percaya Gusti teh masihan rezeki ka umat teh tos aya. Tapi kan Gusti oge teh masihan eta cuma-cuma. Urang teh kudu ngadoa, kudu ikhtiar. Ngadoa hungkul teu ikhtiar aloge naon. Sadayana oge sebenarnya mah aya solusina. Betul. Tinggal pilihan aja. Ketika orang ada sesuatu mungkin ya punten-punten gitu nya ketika ada sesuatu misalkan tentang itu apa kan orang teh istilahnya tetap harus ada pilihan gitu. Da hirup mah pilihan. Nah eta lah gitu. Pilihan eta. Jeung aya hashtag gitu. Hidup adalah udunan. Bener. Lain dina mah udunan. Ya, inti nama sep cucutik. hilap. Biasa we ditekan nu warna beureum. Ting tong. Loncengna heulap. Teng nong. Ya maksudna di nu sabara video ieu gitu nya urang teh butuh saran kritik gitu. Sebenarnya maksudnya teh ieu teh bisi masih mana geje gitu kan yeun kikian nya punten nya maksudna urang nya naonnya maksudna teh menyibukkan diri we nya daripada hulang-hulang nyawa-nyawa bau gitu kan hoream gitu kan maksudnya nya ieu bari ngaraketkeun deui silaturahmi gitu kan dengan di luar ayeuna komo PSBB deui kan PSBB deui aduh Gusti nu agungnya bios lah maksudnya urang mah da sebagai rakyat kumaha deui gitu maksudnya pemerintah tahu yang terbaik untuk rakyatnya untuk masyarakatnya ya udahlah gitu kan maksudnya lebih tahu gitu nya urang mah menghormati dan menghargai kebijakan itu gitu kan. Iya. Tapi jangan disalahgunakan juga kepercayaan orang-orang teh gitu kan maksudnya teh karunya lah yang jadi urang ngadua nya ari ngadua mah eta mah ngadua naon lah kalau mau ditanya heula nya ngadua mudah-mudahan tahun ngadoa atau ngadua ya milo aja lain ngadua pan ngadua teh bahasa Sunda bener supados tahun itu lebih nya
lebih baik lah. di tahun kamari. Betul, amin. Nya ngomong-ngomong itu orang teh kan nincak anu awal tahun barunya. Tahun baru. Gitu. Mudah-mudahan Ngomong gitu. kehidupan lebih baru. Iya. Kesehatan lebih baru lagi, lebih bagus, maksudnya lebih seger deh lah gitu nya. Pikiran baru, inovasi baru, kreatif baru, karya baru. Da orang teh nya maksudnya disebut musisi ampun paralun masih tebih gitu kan, seueur keneh senior, seueur keneh nya teman-teman yang lebih expert lah gitu maksudnya teh. Nya urang mah maksudnya menyalurkan ke hobi orang, ka resep urang kitu nya. Hobi orang teh ngobrol gitu. Ngobrolnya gitulah maksudnya. Kajinya mudah-mudahan manfaat. Keduanya istilahnya. Sugan tiasa sharing ka payuna nya. Oh, gitu nya urang teh berbagi katilunya meureun jaga urang teh aya picaritaeun lah. Jang budak Aya tinggal ieu. Sugan Eta budak intina geus mah kene. gitu. Ari masalah ngudag-ngudag naon itu ieu eta mah manggawe nyanggakeun lah. Intina mah urang geus kolot nya mun dibere umur langkung meureun. Yusua kan teu apa. Sugan orang ningali beungeut sorangan kan geuleuh gitu kan. Malas. Terus budak mun misalkan orang geus eueuh teh kan duh nineng, si apa, si ayah, si papa, si abah gitu kan. Jadinya mudah-mudahan nya ieu mah salaresna kangge urang-urang nyarira tiluan ieu gitu kan, nyin ngadamel kieu teh nya nu tadina duh taya damelan silaturahmi rada ka ku PSBB itu rada katahan gitu nya. Dek kaditu ka dieu kumaha aya waktos ieu nya. Insyaallah lah dimanfaatkeun. Juga aya beuh. Nya aya beuh. Teras kan urang teh zaman makin maju teh teu kedah paamprok oge tiasa meureun komen-komenan gitu nya. Tak kitu Ulah putus lengkah teh kitu nya, ulah putus silaturahmi teh kitu. Pareumeun obor. Tah, ulah pareumeun obor jeung pareumeun udud. Aya geus beak mah nya pareuman da panas. Kompor ge ulah. Ulah apa ya tuh bos. Kompor geus asap mah nya pareuman kan tutup. Tapi ai pareum tuluy mah da apa sorangan meureun. Buat dijual pareum tuluy mah. Mau dibuka tulak teh meureun. Nya taeun teh aduh joki ngaulang. Kana mih deui atuh sadus. Kanu mih deui wae 40 dinten eta mah. Wah geus piomongeun pareum kompor mah. Tapi da orang percanten da orang teh gaduh Gusti gitu kan. Mangga we. Lamun geus eueuh milik mah atunya. Pae milik mah. Geus dikubur gitu kan. Selama masih aya. Berarti lamun anu geus nyahampura ieu nya berarti lamun geus ieu berarti geus beak milikna. Gitu we meureun nya logikana mah. Bener. Tapi lah Mas, orang percaya kumaha? ieu mah perspektif orang